Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah, gelarna Gusti Allah anu ka-82 nyaeta Al-Afu. Al-Afu artosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha pemaaf. Allah Subhanahu wa taala bakal ngahampura, bakal memaafkan dosa-dosa anu dilaksanakeun ku nu janten makhlukna. Eta kalayan Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala keur jalma anu daek menta hampura, nu daek menta ampunan ka Allah Subhanahu wa taala. Nyuhunkeun dihampura ka Allah Subhanahu wa taala pasti asal sungguh-sungguh pasti bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-afwa na Gusti Allah lebih mendalam, melebihi sifat al-ghafur. Allah Subhanahu wa taala dat anu maha ngahampura kana kasalahan anu janten makhlukna anu daek taubat kalayan taubatan nasuha. Al-afu leuwih dalam, leuwih ngahampura Allah Subhanahu wa taala, bahkan pangampurana Allah Subhanahu wa taala henteu meninggalkeun jejak. Eta kalayan sifat jaizna Gusti Allah, wenang kanggo Gusti Allah bade kumaha bae oge. Misalna tina dosa dina niat hayang ngabunuh teu dilaksanakeun, menta hampura ka Gusti bakal dihampura. Niat goreng, niat maok teu dilaksanakeun, niat jinah teu dilaksanakeun, bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal ngahampura Allah Subhanahu wa taala kana dosa anu saetak saeutik anu diniatan rek dilaksanakeun terus teu dilaksanakeun, bakal meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Terus tina dosa-dosa anu saeutak saeutik, dosa leutik teh misalna tina dosa aqwaliyah, basariyah yaitu anu katingali ningali ghair mahram, ningali naon kitu orat yang sajaba-sajaba. Eta bisa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala ku jalan cara urang sadayana. Pertama ngalaksanakeun kana kawajiban anu diwajibkeun ku Gusti Allah, terutama salat, puasa, zakat, terus lamun nisab munggah haji, mangka dosa anu saeutak saeutik ku Allah Subhanahu wa taala bakal dihampura. Penting orang menteladani kana sifat al-afu na Gusti Allah, eta ku jalan cara urang sadayana kedah tiasa ngamaklum, ngahampura, memaafkan kana kasalahan-kasalahan keluarga, terutama anu timbul di antar keluarga urang, terus di antar tetangga urang, tetangga salingkungan, tetangga sa-RT, sa-desa, bae dituna sesama bangsa urang sadayana tina masalah dosa-dosa anu sapele kudu saling memaafkan. Anu karasa kategenahan saeutak saeutik kacarekan mah kaomongkeun mah urang kedah tiasa bijaksana, kedah saling maklum, kedah saling memaafkan ku jalan cara musafahah, iqrar, hampura itu ucapkeun bisi sok ngomongkeun urang teh ka maneh ti heula maok lalab anu maneh hampura nya halalkeun bae lah.
teu ngala jukut nu maneh, teu ngala daun sampeun nu maneh, teu ngala buah jamu, teu ngala buah palaning, teu ngala lalap jeung sajaba-sajabana diobrolkeun nya minta hampura islah jadinya. Tah urang belajar kitu. Maka lamun urang geus biksa kitu insyaallah Allah Subhanahu wa taala langkung memaafkan kana naon-naon dosa-dosa anu teu karasa ku urang. Bakal ngajantenkeun kifarat kitu. Bakal sakali ngaislahkeun hiji dosa maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngalebur berkali-kali lipat dosa anu tos dilaksanakeun ku urang anu teu karasa. Ima wa ima anu bangsa ta'aluk sareng bangsa manusia atawa dosa anu langsung ta'aluk sareng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.